Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Mitra-mitra kaum dangu, alhamdulillah tiasa ditepang dangu gendei sareng simkuring kang tile dina cara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Utari Nagipati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amuros ti Palihan Bandung. Kesugri kaum dangu, dina jujutan hanca carita anu kamari katunda, pedaran kang tile kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang, nyatana kadarma sareng darja anu nuju Garalut samalah disaraksian ku kadang warga lembur Cibodas oge ku bapana nyaliranya tanah Juragan Subrata. Sumangga mitra ame teu nyangkolong kana waktos urang puseureun deui perhatian urang kana ieu carita. Dharma, sok gancang siah lawan deui aing. Piraku kakara oge sakitu sia teh geus eleh. Kawas bikang. Darjanya kakak seuri bari ngalejeg hareupeun Darma anu katempo beungeutna menigar map jeung harejo. Sarta awakna oge bangun ripuh. Darja, maneh teh geus bener-bener kaliwatan siah. Boro-boro kabatur cacakan kalanceuk sorangan oge wani ngalakukeun anu kawas kieu. Cing atuh naha naon kasalahan aing teh? Ceuk Darma kitu nyaritana bari melong ka Darja adina. Kasalahan maneh mangan sarupa sia. Aing teh ijid ka si laing lantaran si laing leuwih dipikanya aku kolot. Tah ku sabab kitu dewek teu bisa narima kan hal eta. Nyeri hate aing teh nyaho teu. Darja, eta pikiran teh salah pisan. Kaliru maneh mah. Gandeng sialah. Teu kudu nyebut kaliru, rasakeun yeuh. Sabrut Darja narajang deui. Peureupna narek ngalayang kana beungeut. Nempok itu Darma mending ngalenyap. Tapi samemeh nepi hiuk keduk des. Aduh. Darja ngagoak kreuwas sarta awakna oge mundur ka tukang bari nyeklan pigeulang leungeun anu karasa linu jeung nyeri. Red ka hareup breh katempo di dinya geus aya Ahmad anu nangtung yang hareup ka Darja sarta ngahalangan awak Darma. Ari Darma barang nempo di dinya aya Ahmad nya puguh ngarasa bunga. Geuning si tukang suluh anu ngahalangan ka aing teh. Kurang ajar siah wani pipilueun kana urusan aing. Ceuk Darja bari mureleng kuntuna kekerot bakat ku ambek. Lantaran paniatana anu hayang nandasak ka Darma asa aya nu ngahalangan. Hapunten Aden, abdi mah teu gaduh maksad pipilueun kana ieu urusan. Ahmad ngawalon kalayan sopan samalah kituna teh bari manggut. Heueuh lamun kitu sok kancang nyingkah. Montong halangan si Darma sia. Lantaran urusan aing can rengse sarta can ngarasa puas lamun can ningali si Darma ngajoprak ku leungeun aing. Astagfirullahaladzim. Cing emut Aden teu kengeng kitu. Nah salira tos silap. Apande Darma teh tuang raka sanes anu lian. Alah geus teu kudu ngabacot sia kancang nyingkah. Lamun henteu berarti sia nangtang ka aing. Hayo nyingkah si Ahmad. Nyingkah. Darja sesentak ka Ahmad. Malah bari tutunjuk kana beungeut nempok itu Ahmad meuni gogodeg hatena kebeku rasa heran ku paripolah Darja nu kawas kitu. Aduh Aden istighfar. Teu sae gaduh kalakuan sarupi kitu teh. Bangsat si Ahmad. Kaing wani mamatahan. Ceuk Darja bari ngacungkeun peureupna. Ari Ahmad teu ngajawab deui sabot keur kitu jeleng Darja narajang. Peureupna nyuruwuk rek ngahanca careham tapi sakilat ditahan ku pigeulang leungeun Ahmad. Hiuk keduk des. Dua tanaga bantrok daligdeug awak Darja mundur ka tukang.
sedangkan Ahmad tengah geser-geser acan. Tetela tanaga Ahmad lebih gede daripada Darja. Da puguh Ahmad mah apan geus biasa sok barang gawe berat. Ditambah deui ngarti kana ilmu bela diri. Ari sabab ti leuletik geus diwarah ku Basani anu jadi bapana. Goblok sia dasar tukang suluh. Ceuk Darja bari molotot ka Ahmad. Untuna kekerot beungeutna beureum dadana renghap ranjug hatena panas ngaheab. Asa diduruk sarta asa dihina ku Ahmad. Serog Darja masang kuda-kuda. Matana katara kawas hurung nandakeun anu ambek jeung ceuceub ka Ahmad anu geus wani pipilweun kana urusana. Lemok yeuh, serangan aing sabangsat. Jeleng Darja luncat meni ngajelepung. Suku katuhuna nyeleber ngancam gado. Tapi Ahmad kacidaran cingeus sakilat ngagelekeun sirahna. Sakalian nepak dampal suku Darja. Tapi hanjakal eta mah saukur gerakan tipu sabab barang dampal suku narek ditakis, rikat ku Darja ditarik deui sarta terus nincak lemah dibarengan ku leungeun katuhu anu nyuruwuk rek ngarojok hulu angan. Hiuk geduk des. Tapi Ahmad oge waspada. Sakilat leungeun Darja ditakis ku leungeun kenca. Jeleng Darja mundur bari rada muringis geus 2 kali bantrok jeung leungeun Ahmad. Taweleh manehna anu eleh tanaga nya puguh beuki nafsu beungeutna geuneuk. Jeleng deui Darja luncat bangun anu hampang. Seak 2 leungeun arek ngarawel kana beuheung tapi ngan sakilat ti papagu leungeun Ahmad. Plak plak galeong awak Darja ngagaleong ka gigir untung bae teu nepi ka labuh. Bareng jeung kitu siku Ahmad rek ngagedor kana dada. Tapi hiuk des didorong ku dampal leungeun Darja. Seak leungeun kenca Ahmad ngalaiga burung. Tapi geduk des gerakan Ahmad harita dipotong ku siku katuhu. Geduk des jeleng Ahmad luncat tapi ukur sakilat geus malik deui. Ari dampal sukuna ngolebat rek ngajejeg ke kemplong Darja. Gerakana kacida pisan gancang hese dituturkeun ku panon. Hiuk jebrot. Jengkang awak Darja kajengkang ka tukang bari ngagorobok. Lantaran tajongan suku Ahmad kawilang rongkah. Nempo kajadian sarupa kitu da eta mah ujug-ujug ker atuh sakur anu narempokeun teh surak. Sararea ngarasa atoh ningali Darja awakna ngajengkang teh. Sabab urang lembur Cibodas mah loba anu tersepeun ka Darja teh. Lantaran sikepna sombong ujug riata kabur. Sok asa aing uyah kidul sarta sok boga rasa lamun dirina anak jalma beunghar anu kudu padang hargaan ku sakumna urang lembur. Nya atuh Darja teh hatena meni ngaheab panas sanajan awakna keur ngarasakeun kanyeri anu pohara tapi teu dirasa da puguh ngarasa era jeung wirang. Korejat harita keneh hudang bari molotot ka Ahmad. Kurang ajar sia tukang suluh, tapi montong wakap bunga. Lantaran aing can ngarasa eleh. Sok sia maju deui urang tuluykeun gelut teh. Sabab aing moal narima lamun kudu eleh ku pantar sia. Kecrot Darja nyiduh ka hareupeun Ahmad. Nempo kitu Ahmad mangan ukur seuri. Parantos aden teu kedah diteraskeun deui. Margi teu sae atuh urang teh nganggo kedah gelut sagala. Sareng deui naon anu diparebutkeun. Jembe sia monyet. Teu kudu loba bacot pira kadar manusia mararau. Jeleng Darja luncat meni luhur. Dampal sukuna ngolebat rek ngajejeg tarang Ahmad. Datangna kacida gancang pisan. Nya barang nempo serangan Darja kawas kitu, blug Ahmad ngalabukeun awakna terus ngagereleng ngajauhan musuh. Jelig suku Darja nincak lemah, tapi sakilat jeleng luncat muru ka Ahmad anu awakna masih keneh ngagoler. Seak suku katuhuna ngalayang luhureun beungeut Ahmad, tapi ku Ahmad oge teu diantep. Suku Darja anu ngalayang teh seak gep sakilat ditewak ku 2 leungeunna. Tuluy dicentok sakaligus kalayang awak Darja ngalayang terus ngajuralit ka tukang. Sarta mileupas terus ngagebrus nyuksruk kana jero balong anu caina campur jeung leutak. Kalayang gujubar awak Darja ngagujubar kana cai balong anu campur jeung leutak. Lantaran caina ukur saeutik geus rek saat. Gorowok atuh mah gorowok tarik pisan. Aduh. Darja humaruru ngarasakeun kanjeri. Sajabati kitu sakujur awakna oge karotor pinuh ku leutak ka asup beungeutna. Anu katempot teh ukur tinggal panona we hungkul anu buburilakan pinuh ku rasa amarah. Ari Ahmad harita korejat gancang hudang ret ka Darja anu keur gegerungan sorangan di tengah balong.
sarta pada ngalalajuan kunu araya didinya bari pada ngajebengan. Keur kitu Srog Darma nyamperkeun. Kang Ahmad, hatur nuhunnya Kang, wireh parantos nulungan ka abdi. Ceuk Darma bari ngareret ka Ahmad anu keur ningalikeun Darja anu kusah koseh jero balong hayang hanja tapi oro kaya cangkengna karasa ngajengha ka sapotong. Nyerina parat nepi kana tonggong. Darja kusah koseh bari jeung terus kukulutus. Teu sawios Aden, nanging kumaha salira teu kunaon? Walon Ahmad bari melong ka Darma anu katempo beungeutna meuni garemep. Aduh Kang Ahmad, pugu abdi teh meuni asaripu ieu teh sakujur awak oge karaos meuni nyareri. Bener-bener si Darma mah kaliwatan. Ceuk Darma bari muringis. Sabot keur kitu Srog juga gan Subrata nyampeurkeun bari ingkud-ingkudan. Sabab tadi basa ti gebrus ka balong sukuna ti jalike. Samalah katempo bajuna baraseuh jeung karotor ku leutak. Leungeunna ngajingjing duduk kuilakeun anu tadi dipake. Harita masarua geus baseuh jeung kotor. Darma, hidup teu kunaon jang? Pasubrata gancang tumanya ka anakna bangun hariwang. Teu sawios ama, ngan kieu we ukurnya rari sakedik. Tapi kumaha pamisalira ama, geuning eta mah pah janten ingkud-ingkudan. Ceuk Darma bari nitenan kayan awak babana anu matak pikawatireun. Hari awak mah teu kunaon ama teh. Ngan ieu suku tadi basa ti gebrus ka balong ti jalikeun yang. Tuh tempo ayeuna mah rada bareu suku teh. Jeung deui ieu cungcurungan ama nyeri di teundeut. Mun asa aku teu teuingeun ari si Darja ka kolot teh. Walon Pasubrata bari ningalikeun sukuna ka Darma jeung ka Ahmad. Aduh juragan hawatos teuing geuning meuni bareuh kitu sampean teh. Ceuk Ahmad kacida ngarasa watir ka juragan Subrata anu kayaana meuni kuyumut ku leutak balong sarata barau hanyir lauk. Ari paromana katara bangun anu sedih. Jang Ahmad, syukur pisan geus datang ka dieu ah. Lamun teu maduka teuing kumaha bisa-bisa Jang Darma anak bapa cilaka lantaran si Darja mah lain lawaneun. Sifatna geus robah jadi jalma anu tega jeung telenges. Sarta kakolot jeung kalanceukna oge geus teu ngahargaan. Ceuk Pasubrata nyaritana bari cumalimba. Hatena sedih jeung nalangsa. Nyaksian dua anakna Darma jeung Darja adina anu sakuduna hirup rukun sauyunan tapi ayeuna mah kalah beut jadi musuh satru bubuyutan. Ama, sesuai ayeuna mah teu kedah ngemutan masalah eta. Saena mah hayu urang wangsul heula karorompok. Margi salira ama teh meuni karotor ku leutak. Sajabi kitu eta sampean kedah enggal di landongan. Ya hayu atuh jang tapi kumaha ari masalah lauk. Pasubrata nanyakeun masalah lauk. Lantaran urusana tadi teh can rengse. Wios ama lauk anu tos diala mah teu kedah diemutan. Margi apan eta mah tos diartosan ku Mang Sukro. Nu mawi kitu oge eta lauk teh sanes milik urang. Samali artosna oge tos ditampi ku si Darja. Sawios engke balong mah urang pelakan deui ku bibit lauk anu enggal. Tah kitu we ama. Nya teu nyaon ari kitu mah hayu atuh ujang urang balik. Pasubrata harita ngajak balik ka anakna. Sumuhun mangga ama. Kang Ahmad, keur saupami abdi nyuhunkeun bantosan supados ngiring ngajajabkeun pun bapa karorompok. Ceuk Darma ngareret ka Ahmad anu keur nangtung bari nempokeun. Mangga Den. Tangtos abdi mah kersa sama lima. Tos teu kedah disuhunkeun. Mangga ku abdi dijajabkeun. Mung kumaha pami juragan? Nah kiat pami kedah mapah. Da geuning rada tebih ka bumi teh. Nya kuat we Mad. Urang maksakeun we leumpangna lalaunan. Nya geus kitu mah Pasubrata terus ngaleos leumpang lalaunan bari dibeyeng ku Ahmad. Sarta pada ningalikeun kunu araya didinya. Ari Darma ret ka Mang Sukro anu katempo keur molohok manehna ngarasa reuwas kaleureunnakeun. Mang Sukro, sok mangga bae lauk anu parantos digaleuh mah sanaos bade dialas sadayana oge. Margi parantos janten hakna Mamang. Aduh nuhun Aden kedah kumaha tupun Mang teh. Janten ngaraos isin sareng rumaos Mang teh teu apik sareng teu taliti. Sarta gampang pisan kabobodo ku batur. Hapunten Aden pun Mang teh rumaos lepat.
Ceuk Mang Sukro bari ngeluk tungkul hatena ngarasa kaduhung jeung era. Lantaran geus percaya kana omongan Darja sarta teu taliti bener henteuna. Sawios Mang, da anu tos kajantenan mah moal tiasa diwangsulan deui. Nanging ti ayeuna kapayun mah kade mamang kedah cing apik saupami bade barang galeuh teh. Supados teu aya di kajantenan sapertos kieu. Sumuhun Mangga Den. Laras pisan eta kasauran teh. Nya kitu we atuh nya Mang Sukro, abdi permios, tapi kade hilapnya. Balong teh kedah dicayan deui, nya senang ngamplang sapertos biasa, sawios acan aya laukan oge. Tak kitu we nya Mang. Sumuhun Mangga Den. Keun lah perkawis balong mah urang cayan deui ku pun Mang. Mangga pamisali bade wangsul mah. Nya geus kitu mah leos Darma Indi tinggalkeun eta tempat nuturkeun Pasubrata jeung Ahmad anu katempo geus rada anggang. Sareta saeutik oge ku ayeuna mah Darma geus teu hayang malire ka Darja adina. Anu harita keur usah oseh di tengah balong. Ari Mang Sukro sakedapan mah kalah ngajanteng bari ningalikeun. Hatena kacida ngarasa kaduhung sarta jadi ngarasa boga dosa ka Pasubrata jeung ka Darma. Anu nepi ka kudu ngalaman kajadian sarupa kitu alatan kalakuan anakna. Kasugri kaum dangu. Sanggeus kaayaan rengse mah jalma anu ngagarimbung teh nungtutan baralik bari saja jalan recok ngarobrol nyaritakeun anu bieu kajadian. Ari Darja anu harita aya keneh di jero balong lalaunan. Jung nangtung bari rumanggieung. Terus kalacat hanjat kana tambakan terus ngaleos lempang lalaunan rek muru katampian. Teu lila oge geus nepi tuluy brus mandi sirahna dicumplang bari kokosok ngabersihan leutak anu narapel dina papakean. Sanggeus awakna cukup bersih. Darja kaluar ti tampian. Kenceling indit ninggalkeun eta tempat rek ngajugjug ka imah si Godeg anu jadi sobatna. Jep kaayaan di balong teh jadi jempling. Anu aya teh ngan ukur tinggal Mang Sukro jeung si Dolen. Bareng jeung kitu torojol si Uca anu tadi dititah nyusulan Pak RT jeung Pak Ici. Tapi hanjakal geus areuweuh di imah. Jang Uca kumaha Pak RT jeung Pak Ici teh araya tawa eueuh. Nya eta teh aya Mang geus taruluy ka sawah jeung ka kebon. Nyakeun bae atuh ari areuweuh mah. Ae Jang. Sok ayeuna mah lauk anu dina karamba teh urang balikeun deui we lah ka balong. Nah, Bapa mah kajeng dibalikeun deui. Atung ke meureun rugi. Walon si Dolen ngarasa heran kana carita anu jadi bapana. Nya Mang nah make dibalikeun deui lamun kitu bakal rugi Mang. Ceuk si Uca manehna sarua heran sarta teu ngarti kana maksud Mang Sukro. Moal rugi Mang Majang Uca. Sabab hasil ngajual lauk anu kamari oge geus balik ka jenis nama. Ngan pedah eueuh untungna. Tapi keun bae teu nanaon lah. Da geuning ieu lauk teh kuno boga nama teu dijual. Jeung deui Mang oge rumasa boga salah ieu teh. Lantaran teu asak mikir make beunang katipu atah-atah ku si Darja. Ceuk Mang Sukro ngarasa gemas lamun seuk boga kawani mah tangtu geus hayang nyabok kana beungeut Darja teh. Nya bener kasebelan si Darja teh. Untung tadi geus diwarah ku Kang Ahmad. Syukur si aing mah meuni atoh ningalina oge sarta lamun bisa mah hayang miluan ngebabuk kuing teh. Ngan isukan sieun dibales. Ceuk si Dolen bari ngadukeun peureupna. Manehna ngarasa gemes ka Darja. Uing oge sarua Dolen meuni geus haratul dampalungun teh. Hayang ngaplok we tah kana beungeutna kurang ajar manusia teh. Si Uca mairan kana caritaan sobatna. Samalah sarua manehna oge milu greget. Tapi ari dewek mah heran sarta teu nyangka. Tetela geuning Kang Ahmad teh boga pangabisa kawas kitunya hebat. Si Darja anu kakoncara tukang kelut keok geuning ngalawan Kang Ahmad mah meuni puas uing mah. Pokoknya kuring oge teu nyangka. Apan salila ieu asa can pernah uing maningali Kang Ahmad gelut. Sabab Kang Ahmad mah jelema bager. Tapi uing mah ngarasa khawatir ka Kang Darma. Aduh eta beungeutna meuni beak garemep jeung harejo. Balas kelut jeung anu gejul teh. Sarua uing oge karunya euy.
Geus ah. Tung ngobrol wae atuh. Hayu ayeuna mah mending oge urang nyayan heula balong. Tuh laukna anu dina karamba gancang pelakeun deui lantaran bisi kaburu marabok. Oh nya hayu atuh mang, urang pelakan deui ayeuna mah. Ceuk si Uca bari ngareret ka si Dolen sobatna. Nya geus kitu mah prak bae tiluana digarawe babarengan. Balung Pasubrata teh dicayan deui meuni ngagolontor sarta laukna anu geus aya dina jero karamba teh harita dipelakeun sarta katempo pating karuji beug bangunan anu aratoheun. Nya sanggeus aya kana sawatara waktu lilana. Cai balong teh beuki ngalobaan malah geus rek nepi kana setengahna. Nya geus nempo kitu mah Mang Sukro jeung si Dolen katut si Uca terus kenceling baralik ngajugjug ka imahna. Lantaran sagala urusan geus dianggap rengse. Dari balong mah sanajan teu ditungguan oge, tangtu caina bakal pinuh deui ku sorangan. Kasugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun heula lalampahan Mang Sukro jeung si Dolen katut si Uca. Anu rek marulang ka imahna, ayeuna urang nyelang malikan deui nyaritakeun Pasubrata jeung Darma anu balikna dibarengan ku Jang Ahmad. Samalah leumpangna oge bari dibeyeng da puguh suku katuhuna karasa nyeri jeung bareu lantaran tijalikeun tea waktu tadi tigebrus kana balong. Gancangna carita anu tiluan teh geus narepi sarta kabeneran. Di teras imah teh aya Bu Halimah jeung Neng Ratna anu keur anteng ngarobrol. Bari ningali Bi Acih anu keur ngajaulan jambu batu di buruan. Nya barang nempo kayaan Pasubrata anu balikna aya dina kayaan sarupa kitu. Puguh bae atuh tiluana meuni colohok. Tapi bari jeung reuwas, Jung Bu Halimah jeung Ratna bareng narangtung. Ai amana kunaon eta teh? Nah beut nepi ka kitu. Tanya Bu Halimah gancang muru ka Pasubrata sarta dituturkeun ku Neng Ratna. Sumuhun ama, kunaon salira teh dugi ka sapertos kitu? Kang Darma, kunaon akang oge tararai meuni janten karema kitu? Kunaon Kang? Ceuk Ratna nanya ka bapana kitu deui kalanceukna. Ari Pasubrata jeung Darma meunang pananya sarupa kitu teh teu waka ngawalon. Kalah terus hanjat kana teras anu saterus nagek dariuk dina kursi da puguh awakna karasa lungseh. Ibuna cing ka ditu ama pangnyokotkeun heula cai. Lantaran teu kuat hanaang ti korasa tuhureun jeung lungseh awak teh. Ceuk Pasubrata ngareret ka bojona sarta menta disayagikeun cai keur nginum. Ah nya mangga ama. Ke antos heula atuh sakedap. Bu Halimah ngawalon bari rek ngaleos. Tapi serog Bi Acih nyampeurkeun. Sawios juragan ngabantun cai makeun we laku bibi. Nya sok atuh buru-buru ka ditu Bi nyokot cai. Kojengkang Bi Acih ka jero imah leumpangna gancang semurusuh terus kebat ka dapur rek nyokot cai maksudna mah. Tekung silila geus balik deui bari nanggeui baki anu dieusi ku cai teh haneut 13. Sok ditundaan di luhur meja kop Pasubrata kana gelas terus regot nginum meuni ngaleklek kitu deui Darma. Ari Ahmad mah ukur rempokeun bari nangtung di sisi teu wani deukeut. Amana. Nah kunaon ieu teh meuni kumata kreuwas. Eta baju nepi ka karotor jeung baraseuh kitu. Jeung deui kunaon hidup oge Darma eta beungeut meuni barengep jeung harejo kitu. Kunaon Jang? Bu Halimah tumanya deui bari rutret ka Pasubrata jeung ka Darma nu keur diuk nyarande kana kursi. Samalah bari ngahuleng kawas anu keur malaweung. Ibunakeun we engke nya ngadadarkeun lalakonna mah lamun geus rine.
Sabab ayeuna mah amat teh hayang mandi heula da geuning ieu awak meuni karotor ku leutak. Jeung meuni asa retep arateuy. Walon Pasubrata bari neuteup ka bojona anu katempo bangun hariwang. Nya sok atuh kitu oge, da nya geuning awak ama teh meuni pinuh ku leutak. Hayu atuh Jang. Hayu atuh ayeuna mah urang bersih heula. Jang Darma, sok ka ditu ka jero heula terus bebersih da eta geuning baju meuni ledug kitu. Tangke gancang ubaran eta beungeut teh, da geus pasti nyareri awak hidup teh. Ceuk Pasubrata bari ngareret ka Darma. Sumuhun mangga ama. Teu loba carita leos Darma asup ka jero imah kebat muru ka tukang. Maksudna mah rek bebersih heula da puguh sarua bajuna karotor. Ratna nyaking amare ka jeronya. Cing baturan heula ngobrol jeung Ahmad samalah bari suguhan kadinya karunya da pasti capeun. Ceuk Pasubrata ngareret ka Neng Ratna anu keur nagog gigireun indungna. Sumuhun mangga ama. Jang Ahmad, sok diuk heula kadinya tong kalah ngajanteng nangtung. Cing salse we lah. Ke bapa marek mandi heula lantaran tegerna awak dari karotor kawas kieu mah. Tapi kade ulah terus baliknya. Sumuhun mangga juragan. Jang Ahmad ngawalon bari manggut. Ari Pasubrata jung nangtung lalaunan sarta dibaturan ku bojona terus dituyun dibawa ka jero imah. Ari di teras ngan ukur tinggal Neng Ratna jeung Ahmad anu keur rajeg nangtung bari pahulang-hulang. Tapi teu lila Neng Ratna ngamimitian muka carita. Kang Ahmad, mangga atuh cali Kang. Neng Ratna nitah diuk ka Ahmad bari ngareret sikepna meuni someah. Samalah bari jeung imut. Nya puguh Ahmad teh meuni nyeblak hatena jadi teu puguh rasa. Oh, mangga hatur nuhun Neng. Ahmad ngawalon bari terus brek diuk sila dina teras. Nempok kitu Neng Ratna kaget. Kang Ahmad, tong calik di handap kotor atuh di dinya mah. Mangga Kang calikna dina kursi supados salse sareng tumanina. Sawios Neng. Akang mah di dieu we lah margi pami calik dina kursi mangke bilih janten kotor. Mangkaning sakitu sae geuning kursina oge. Sarengna deui asa kirang pantes pami kedah dina kursi mah. Walon Ahmad dititah diuk dina kursi teh kalah nolak. Sikepna katempo samar pola. Kang Ahmad, teu kengeng kitu atuh sok enggal calikna di luhur. Nanging teu sawios kitu Neng ieu teh. Akang mah bodornya teu sawios atuh Kang matak dipiwarang oge. Sarengna deui kirang sae atuh piraku aya tamu calikna di handap. Oh, nya mangga atuh pami kitu mah. Jung Ahmad dangtung gek diuk dina kursi. Nempok kitu Neng Ratna nyerenge seuri. Tah kitu atuh Kang janten katinggalina pantes. Kang Ahmad, antos sakedapnya abdi bade kalebet heula ngabantun cai. Tos teu kedah ngarepotkeun Neng. Teu kedah ngabantun cai sagala. Margi sakieu oge tos cekap kanggo akang mah. Nya teu ngarepotkeun atuh Kang, margi mung kamantun cai hungkul. Leos Neng Ratna asup ka jero imah kebat muru ka dapur rek nyadiakeun cai jeung lalauhna keur nyuguhan semahna. Ari Jang Ahmad harita nungguan di teras imah bari rarat-reret nitenan kayaan di dinya anu katempo kacida matak pikabetaheun. Da puguh di imah jelema beunghar anu sagala alus. Tekung silila Neng Ratna geus balik deui bari nanggeui baki anu dieusi ku cai kopi 2 gelas jeung lalauhna. Sok ditundaan di luhur meja sarta terus gek diuk dina kursi ngabaturan Ahmad. Mangga Kang Ahmad ngaleueut heula. Ceuk Neng Ratna bari neuteup. Ari Ahmad ngareret. Treup 2 pasang panon bantrok padu teuteup. Hate Ahmad jeung Neng Ratna jadi ngageter. Samalah jajantung oge beut jadi asa ratung. Hate deg-degan teu puguh rasa. Mangga Neng hatur nuhun. Ceuk Ahmad gap kana gelas cai kopi terus regot diinum bari ditiupan. Jep 2 nana sakedapan mah jarempe. Terus ngabaretem kawas anu eueuh picaritaeun. Itu ieu beut sarua era narek ngomong teh. Sarta bingung naha naon anu rek diomongkeun. Kang Ahmad, kumaha Abah kali Ambu Daramang? Saenggeus sawatara waktu, Neng Ratna nanyakeun Mbah Sanip jeung Ambu Suminah.
Alhamdulillah Neng pun Bapak sareng pun biang mah pangesto dina wangkit ayeuna manuju teu kirang sawios-wios. Nya nuhun atuh pami kitu mah. Margi abdi teh meuni tos lami pisan teu acan pendak deui sareng aranjeunna Kang. Kapungkur we waktos teh utari nuju jumeneng keneh sok amengan ka bumi akang teh. Insyaallah pamitos aya waktos abdi bade nempangan ka ditunya Kang. Sumuhun mangga Neng pemi kersa sareng salira teu ngaraos isin mah tangtos diantos kasumpingana. Bareng jeung kitu waktunya pialatan mangsa misah mitra cagieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.